ieu. Kagok ieu sakedeung deui. Enggeus ah. Ya WA. Kade orang baca. Bewara kawarga urang meser deui seblak endolita cek titin sebab basona mengandung borak bisi jadi kanker. Ayo. Aya si Dede keur ameng. Main HP nu aneh-anehnya. Maya aya WA, Ya WA naon? tapi mau ulah ngambeknya. Ah, hati kudu ngambek. Angges tuh, mohon. Halo. Kunaonnya? Ibu mah teu ambek jang. Ngan ibu mah bingung. Naha kebawa numitna. Padahal mah hansa ukur usaha sebelah. Bati gede ge henteu. Mumatnya ujang mah kudu sakola nu bener. Tong hirup teh siga ibu. Mohon ibu. Titin meter sebelaknya ya kene cek. Mang Mitra pesen seblak. Seblak cek. Sabaraha? 10 bungkus. Oh, mohon mangga. Ke asa kirang berat kunaon cek titin teh katinggalna juga nutus nangis. Mohon kayak diselidikeun ya. Ya, Bade diantosa. tapi abi sareng Mang Mita bade ka Mang Omon heula. Mohon atuh kayak disayur. Saurna teu damang. Oh, mohon mangga kayak disayur. Ya, tur nuhun cek. Nuhun cek. Mangga. Beres cek. Mang Mitra, ieu teh leres pesen 10 bungkus. Kan di acara naon Mang Mitra? Leres cek 10 bungkus. Kalau resan di bumi abi aya kempelan. Tah opianana ku sebelah. Oh, hatur nuhun Kang Sep. Sami-sami. Bewara tong deui meuli sebelah endolita cetitin. Sabab basona mengandung boraks bisa jadi kanker. Hari ujang nyarios naon eta teh? Leres abdi ge nguping aya hoak sapertos kitu di kampung urang. Tapi abdi mah teu kapangaruhan. Ayeuna pan meser seblak ieu. Muhun Mang Mitra, abdi oge bieu sieun ibu bendu gara-gara hoak. Yang leres eta teh, tapi aya pangandika Gusti anu nyanggenkeun. Jalmi anu asak sasar biasa mangkat amarah. Upami urang digogoreng ku batur, teras teu nabales pan janten bagja. Siga ibu ujang. Naon Mang? Mohon Mang Mitra. Ieu atos ya. Iya. Mangga. Mang Mitra. Nuhun cetitin. Hatur nuhun Kang Usep, Mang Mitra. Sami-sami.